teu boga rokok hayang sugan we anu tah gawe gitu sugan we aja lemah deui kita gawe ah. Pacar naon? Ah, pergi bari ngopi teh nu Suganan pagawean. aya pagawean paculeun sawah. Kan bae apa jualan ge? Amang daek mah tuh. Daek butuh pisan ayeuna mah. Ah, saya juga kamari duitna dicopot. Tapi teu digawe anjing. Urang mah are kana sayang duitna heula ti heula. Bener itu. Bener urang mah bener butuh pisan. Asli. Oh, mun gitu mah. Banyak aya nanya. Oh, yang ayeuna tapi Kudu digawean. Oh. Nah, gawean. Di mana itu, Lin? Di sawah dan Betul. Itunya. Oh, bener nya gaweana. Kebenaran si bajai ke keur matu ditah ku aing duitna geus boga, geus dibayar ditah ku aing nu gaweana lah. Dek kan maculin. Oh, ya keur macul. Kalau mau dek masa kalian aja mah luhur tuh. Oh, atuh gae nya ayeuna. Oh, atuh da kesa kedeung ni itu tuh. Oh, ka luhurnya. Belah mana sawahna? Oh, belah luhur itu. Oh, siap. Kayak tuturkeun. Oh. Duh, dia teh nitah maculnya sawah nu mana nya. Jangan mah nu belah itu sawah teh. Ah, lumayan merenjang beli rokok ah. Ah, sugan di dieu Pak sawah teh nya paculeuna teh. Jangan mah ieu dah. Da ueur deui tiwati ieu geus. Wah, ieu lah. Bener, saya mangsa di pinta macul teh. Kak, dia bohong deui, kita dicopot gaweana henteu. Ah, penasaran temu lah. Dek. Wah, nah, macul sawah urang. Pan tadi mangsah di minta macul di dieu ka urang. Oh, Pak berarti kita teh mangsa di teh macul urang teh. Oh, itu tadi teh mangsa di teh urang ka macul tina pang macul di sawah. Urang teh ka dieu we buru-buru macul. Lalu itu mangsa di. Atuh teu apa meureun kumaha ke urusanana eta urang kudu dibayar sarua. Geus ka kitu deui wae. Mangsa di mah. Atuh mah. Mahaya orangnya urusan anak perlu dibayar orang di sarwa. Ini warna mangsa we. Oh, ayo atuh di mana? Ayo. No. Ya gawean ku aing dua anak biar aing geus beunang. Nah, tinggal ngopi aing ayeuna mah. Anjay.